Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dia balad galuh yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami Galuh Surya Kencana Rumahnya Radio Dangdut mengawali siarannya di edisi Sabtu 26 Desember 2020. Mengawali siaran kami pada kesempatan pagi hari ini kami ketengahkan sebuah acara Mutiara Pagi yang insya Allah akan diisi oleh tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhul Mukarram Al-Ustadz Agus Muslim, Sarjana Pendidikan Islam dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Kepada segenap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, selamat pagi, salam silaturahim dan selamat mengikuti. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim fathan kabiro. Allahumma abhimna bi fahmi nabiyyina wa hifdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hifdi wa qudha'il hawaiz amma ba'd. Puji urang sanggakeun ka Dat Nu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Muja ka Dat Nu Maha Kawasa disarengan syukur ka Allah Nu Maha Gopur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam. Nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha ningkatkeun kataatan terhadap ajaranana. Hadirin wadia balad galuh anu nuju manco dina saat ayeuna, anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus sadaya wadia balad galuh anu tos tatan-tatan ditata dinu aya dina grup. Aya kersana Bapak Aga, Tigobras, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu OS, Ibu Umi Gunung Maremi, Mamah Nabila, Pak kersana Pak Api, Pak Nanang Cehejo, Ibu Yuyun, BKMN Cibuni Geris, Bu Iis, Ibu Ani, Ibu Lina, Pak Lurah, Mamah Muna, Mamah Hasni, Pak Deden, Teh Ida, Negla Budi Asih, aya di Nuti Taraju, aya di Ibu Siti di Cileunteung anu teras-terasan manco dina saat ayeuna. Mudah-mudahan urang sadaya salamina aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirna dina enjing-enjing ayeuna mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah, sing ngajantenkeun cukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kagiatan iman sinareng Islam, dipasihan rezeki nu seueur tur pinu ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing hidayah taufik serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila mu'alif hadzal kitab
ustadzi wa ustadatin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tamana ngarep-ngarep sa Jibrilu malaikat Jibril ayyakuna kana yen kabuktian min bani Adam mati anak Adam lisapi khisalin kana 7 pirang-pirang perkara as-sholawatul khamsi nyatana pirang-pirang sholat 5 waktu ma'al imami sartana imam wa mujalasatul ulama jeung ngariungna para sareng para ulama wa yadul marid jeung ngalongok anu gering wa tasyi'ul janazati jeung nganterkeun janazah wa syaqqa sareng masihan alma kana cai atawa ngocorkeun kana cai wa suruh jeung ngamaslahatkeun ngadamekeun bainal isnaini di antara duaan wa ikramul jari jeung ngamulyakeun tatangga wal yatim jeung ngamulyakeun yatim. Pahris maka kudu kasrem anjeun kudu mikahayang anjeun ala dalika kana nutos dicarita. Masih kene nyarioskeun wasiat Rasul ka Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, malaikat Jibril ngarep-ngarep kasakabeh anak Adam karena 7 pirang-pirang perkara hartosna rek dipencrong ditingali diduakeun sangkan ngajadikeun wasilah kana menang pangampurana Allah. Di antawisna teh aya 7 golongan jalma lisab khisalin sahan 7 eta hiji as-sholawatul khamsi salat anu 5 waktu ma'al imami sartana imam ditungguan ku malaikat Jibril ditingali ku malaikat Jibril nu diwasiatkeun ku Rasul ka Sayyidina Ali saha wae golongan di antara nu 7 di antara jamaah anu salat berjamaah sartana imam. Sedengkeun Rasul pernah nyarioskeun khusus napikeun pamegetna salat alijar masjid teu sampurna salatna jamaah nu salat di bumi lamun datang aja masjid. Hartosna lain berarti teu sahan hanya ka teu sampurna salatna eta jamaah lamun teu masjid aya ngan tepanana di bumi. Lamun tama mampu ngalaksanakeun salat berjamaah kapan silih tulungan. Lamun salat sorangan ngan ukur hiji eta oge lamun bener Fatihahna bener syarat jeung rukuna, tapi lamun salat berjamaah maka silih tulungan duy 27 pahalana. Nah harapan mah masjid nu sok dipake berjamaah teh jadi saksi di hadapan Allah pikeun kasalamatan. Kapan aya hikayat nyarioskeun dina sateu acan Siratal Mustaqim hiji jembatan anu panjang hanapna neraka tungtungna surga seukeutna labatan pedang ulah-ulahana ieu kaluhur. Zaman nukang Siratal Mustaqim tergantung ku keahlianna masing-masing. Aya nu seperti kilat, aya nu seperti angin, tergantung amalna. Ternyata aya jamaah mukmin nu keur cici dina tungtung Siratal Mustaqim.
bari ngaluarkeun Cipanon, bari ceuri kulantaran dikasieun. Ditaros ku malaikat limadaan tetap ya mukmin kunaon anjeun ceuri ku wahai mukmin. Eta mukmin ngajawab, abdi sieun nyukang siratal mustaqim. Sabab teu pernah ngagaduh pahala naik haji da abdi mah jama teu gaduh, teu pernah ngagaduh pahala kurban, teu pernah gaduh pahala jihad jeung sabangsana. Ditaros ku malaikat na anjeun osok berjamaah di masjid. Sur eta mukmin abdi berjamaah mah osok undang we masjid sok ku anjeun pake berjamaah. Ternyata numpak masjid udkhulu ila jannah lebat kana surgana Gusti Allah. Paingan atuh diwasiatkeun ku Rasul ka Sayyidina Ali. Ya Ali wahai Sayyidina Ali, 7 perkara 7 golongan zaman ku kami di Arab di antarana nyatana as-shalawatul khamsi jamaah nu salat berjamaah sartana imam di masjid. Sedangkan isukan dina alam hisaban, alam perhitungan amal, kapan aya 10 kamar, 10 tempat, 10 pertanyaan. Tina 10 pertanyaan eta bakal berkembang sababaraha pertanyaan mungkin puluhan ribu. Sehingga dina tafsir Yasin dicarioskeun dina sakamarna wungkul bakal menghadapi 1000 tahun dipariksa. Kamar nu kahiji as-shalah wa zakat. Salat sinaran zakat. Kamar nu kadua tentang nuturkeun hawa nafsu. Nah, tina hawa nafsu ditata deui naon wae nu pernah dilakonan, naon wae nu pernah dilaksanakeun. Kamar katiluna hak nu jadi indung bapa, kewajiban menjadi anak jeung sabangsana aya 10 kamar. Aya tadina engke dina nadoman, dina sholawat nadoman. Tentang hisaban. Nu paling pokok kamar kahiji as-shalah. Lamun teh ama salatna teu aya maka amal nu sejeuna teu dipariksa. Hiji. Nu kadua wa mujalasatul ulama, ngariung jeung para ulama, sangkan bener akidahna, sangkan bener ibadahna. Wa mujalasatul ulama, ngariung jeung para ulama. Dina Al-Quran pan Allah ngadaukeun wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siri wasiatan dina jalan kahadian jeung siri wasiatan dina jalan kasabaran di antarana teh ngariung sinaran para ulama. Sebahasa disebut ulama teh jami nu agaduan ilmu. Dina Al-Qur'an konteksna ulama teh nyatana jama anu sieun ku Gusti Allah. Sili wasiatan dina jalan kahadean jeung sili wasiatan dina jalan kasobaran. Sami sakali aya pangajian mingguan, sabulan sakali aya pangajian bulanan, satahun sakali aya buludan, aya rajaban jeung sabangsana. Wa mujalasatul ulama, ngariung jeung para ulama sakan menang petunjuk. Sabab Rasul pernah nyarioskeun al ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewarisna para nabi. Salat mah bisa lamun daya ulama. Sok sanajan Rasul pernah nyarioskeun sallu kama ra'aitumuni usolli. Sok salat anjeun seperti salat kami. Tapi urang teu pernah ningali salatna Rasul. Saat nu ditingali ku urang mah ku urang dina saat ayeuna nyatana al ulama warasatul anbiya. Dua tah golongan jamaah anu ditunggu-tunggu nu diarep-arep ku malaikat Jibril. Katiluna wa yadatul marid, jamaah nu ngalongo kanu gering. Lamun teh aya nu teu damang ku urang dilongok hiji doakeun, kaduana minta doa. Di antarana jamaah nu ngagaduhan jatah ijabah Allah teh jamaah nu teu damang ngadoakeun ka jamaah nu damang, nganu damang ogenan kudu ngadoakeun ka nu teu damang. Ngan aya nu panyakit nu teu bisa dilongok, nyatana virus anu keur nyebar. Corona, mudah-mudahan seengan leungit. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami li khamsatun utbi biha aral wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wal batimah ya Allah nu maha mulia ku agungna al-mustafa hasil pamaksadanana apunten tiap dosana nun Gusti nu maha suci hilangkeun wabah balai nu nyebar di muka bumi ku berkana lima jalmi ku berkana Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husein cucu Nabi Siti Fatimah nu suci. Mudah-mudahan mesing leungit wabahna. Wanya datul mari minimal masihan motivasi pikeun jama-jama nu teu damang. Teu meunang urang ngalongok ukur mere putus asa kanu teu damang. Eceuk ngalongok ka bumi. Eceuk kunaon panyawatna? Darah tinggi, stroke, ini seueur-seueur teuing tatangga abdi oge teu kusini lah paeh lamun teh memboga penyakit kitu. Boro-boro mere semangat hirup, sok sanajan secara syariat geus teu aya harapan, tapi minimal harapan mah kudu dipasihan ku jama-jama anu ngalongok. Hadirin wadaya balal galur rahimakumullah. Kersana Ketua FKDT Pak Kiai Ahmad Sapei, Ketua penyuluh agama anu sami-sami manco sadaya wadia balad galun waya di pasar anu saat ayeuna menuju manco di channel radio Galuh oge Umi Salama sami-sami anu menuju manco mudah-mudahan salamin aya dina kabarokahan. Watasiu janazati nganterkeun janajah hartosna sok sanaos aing ngurus janajah teh fardu kifayah kan aya opat kewajiban kaparduan fardu kifayah pikeun jaman geus maot teh hiji ngamandian kaduana mungkus nyolatan uji kang ngurupkeun nguburkeun. Sakampung eta teu ngurus kabehanana dosa kabehanana. Sakampung eta aya saurang menguruskeun ngamandian ku sorangan, cuman dijingjing mayitna ka sumur di mandian. Nah jadi wae. Eueun nu mungkus dibungkus ku sorangan, eueun nu nyolatan, solatan ku sorangan. Eueun nu nguburkeun dikuburkeun ku sorangan. Nah jadi cupar sakabeh kawajiban sama fardu kifayah. Ngan dirindukeun diharap-harap ku malaikat seluruh masyarakat nganterkeun janajah nguruskeun janajah. Komo kapan sebagian keterangan nyarioskeun tatkala mayit disaksikeun ku masyarakatna keluargana ku jamaahna maka diaminan ku malaikat. Mata sok ditaros, na ieu mah teh Islam, na ieu teh mayit teh sae dijawab kalawan keyakinan si inget kana kehadian mayit sabab ngajadikeun saksi kehadian diaminan ku malaikat. Watasimul janajah. Naon hikmahna urang nganterkeun janajah? Kahiji bela sungkawa, rasa solidaritas sesama umat Islam. Kaduana ngabayangkeun yen urang ogenan bakal menghadapi samudaya kitu. Harta bakal ditinggalkeun, jabatan bakal ditinggalkeun, kapanggatan bakal ditinggalkeun. Lamun hate tatagenan wae kana urusan dunia kabehanana bakal ditinggalkeun.
salaki bakal ditinggalkan, pamajikan bakal ditinggalkan, anak bakal ditinggalkan. Sok coba ibu-ibu salaki nu dipikanya maut jam 11 kira-kira sanggup nyarean nepi ka subuh. Nyaa ya salaki malam terakhir papangi maut jam 11 mau ka ngabejaan dulur, mau ka ngabejaan tatangga, mau ka ngabejaan sarerea rek di sarea nepi ka subuh. Cing kira-kira aya istrina nu sanggup. Yang kabayangkeun yang urang ogenan bakal digotong samodek kitu, baheula pakaian nu dibanggakeun, baju anu mararahan geuning ayeuna bajuna ngan ukur boy anu bodas, kain kapan lungkul nu dipake, baju nu mahal disimpen, sapatu nu mahal disimpen, tiung anu mahal disimpen, sagala anu mahal disimpen, bahkan geus maraot engke dibagikeun. Nu dicana ka alam kubur ngan ukur boe hungkul, boe ogenan langka meuli da aya uang kematian di DKM. Cing kira-kira zaman ayeuna aya geus persiapan rek menghadapi maut. Ari baju dina lomari ngajajar ti luhur nepi ka handap, aya cing sela-selana persiapan boe jang menghadapi maut. Da kolot baheula mah sok geus persiapan boe geus dikumpulkeun, sampingna jang rurubna ogenan geus disadiakeun, tengah peuting dibuka teh ya Allah ieu tempat isukan baju pibalikeun abdi. Ayeuna makan aya uang kematian di DKM. Watasiu janajati digotong gaduh mobil anu hade sababaraha puluh, nu mulai pang moderna nepi ka nu pang biasana nu klasikna ngajajar kabehanana. Kendaraan aya tapi tetap kendaraan terakhir mah digotong ku opatan atawa digotong ku duaan menghadapi alam keabadian, alam akhirat nu bakal disorang. Tatkala jasad diasupkeun kana taneuh, dierongkeun menghadap kiblat, dikubur keur digotong kene ruhna teh nu nuturkeun. Umat kafir dikanaroskeun ka manakeun ge jasad kami, reka manakeun ge jasad kami. Umat Islam oge nuturkeun ningalikeun jasad dan diasupkeun kana taneuh, da asal tina taneuh kembali kana taneuh. 7 lengkah jama anu nganterkeun, maka bakal datang malaikat munkar sinarenna nakir. Rek naon malaikat munkar jeung nakir? Rek ngajawab, rek nguji ka jama nu maot nah bener teu kaimananana. Aya sababaraha pertanyaan, man rabbuka, saha pangeran anjeun? Tatkala urang keur nguburkeun teh urang ogenan isukan bakal ditanya, sok sanajan lain hanapeun taneuh eta, tapi ru bakal ditanya hiji alam dina sabada alam dunya disebat teh alam barja. Ditanya isukan, man rabbuka, saha pangeran anjeun? Wa madinuka, naon agama anjeun? Cing kira-kira urang mampu ngajawab moal. Wa ma nabiyuka, saha nabi anjeun? Wa ma imamuka, naon imam anjeun? Wa ma kiblatuka, kamana kiblat anjeun? Wa man ikhwanuka, saha dulur anjeun? Mantap eta pertanyaan tadi apalkeun daina jeung isukan jawaban. Ngan bisa jeung henteu tergantung amanah. Daya aturan urang kulantaran amanah goreng, datang malaikat munkar nakir wajah aplikasieun, boro-boro mampu ngajawab. Model nini ayeuna baheula keur zaman galunggung makan parawan kene, gelegar galunggung bitu cenah mana keur mani dalulumpatan di tataranya. Neng eta di tataranya lain teu mampu ngajawab, lulumpatan bakat ku sieun. Isukan di alam barja ogenan tatkala 7 lengkah ditinggalkeun, ditanya ku malaikat munkar jeung nakir. Mudah-mudahan urang sing aya kawan sing mampu ngajawab. Man rabbuka, saha pangeran anjeun? Dijawab kurang, Allahu Rabbi, Allah pangeran abdi. Wa madinuka, naon agama anjeun? Al Islamu, dini Islam agama abdi. Wa man nabiyuka, saha nabi anjeun? Nabi Muhammad, nabi wa rasuli, nabi Muhammad, nabi abdi sinareng rasul abdi. Wa ma imamuka, naon imam anjeun? Kada bisa nyaritakeun imam masjid. Nutara berjamaah malaikat, tapi mentara berjamaah teu apal imam-imam na acan. Maksudna imam di dinya lain imam masjid. Wa ma imamuka, naon petunjuk anjeun keur aya di alam dunia?
Al-Qur'an imami, Al-Qur'an imam abdi. Wa ma kiblatuka kamana kiblat anjeun, al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblat abdi. Pertanyaan terakhir, wa man ikhwanuka, saha dulur anjeun. Ulah nyaritakeun silsilah keturunan. Di alam dunia makan lamun urang ditanya, ieu teh dulur saha? Abdi teh putra Mang Anu, gadura kadua, nu dua di Jakarta, sadayana usaha dagang, dicaritakeun silsilah keturunan. Tatkala isukan di alam barja lain masalah silsilah keturunan. Waman ikhwanuka, saha dulur anjeun, al muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat, ikhwani muslimin muslimat, mukminin mukminat dulur abdi. Mata kurang sering dibaca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ikhwana. Eta teh kisi-kisi pertanyaan aya di alam barja, diapalkeun ti ayeuna jeung diamalkeun dina kehidupan sehari-hari, sangkan gampang ngajawab isuka dina alam barja. Wasakomai jeung mere cai bisi aya zaman nu kahausan sok ku anjeun berean. Kapan aya hikayat WTS sungkul bahasa kasarna pelacur nepi ka asup surga. Beres jualanana, lain jualan sorabi, lain jualan tapi jualan diri. Cek logika jama eta jama pinaraka, tapi ternyata jadi ahli surga. Beres jualan lempang dina tengah-tengah padang pasir, aya sumur nu kacida jerona, luhurna aya anjing nu keur kahausan. Nepi ka geus teu bisa lempang eta anjing, cek eta WTS, cek eta istri, ya Allah, ieu anjing teh kahausan. Tapi teu bisa nyokot cai da sumurna jero, nepi ka turun eta kana sumur diabuka sapatuna dipake minuman anjing, nepi ka sajajagna. Gara-gara masihan cai ka anjing nu keur kahausan, nepi ternyata turuna hidayah jeung taufik Allah. Karena turuna hidayah jeung taufik Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat ka Allah kalawan sabener-benerna tobat, ternyata jadi ahli surga. Ka anjing ngungkul mere kahausan, mere ngahilangkeun kahausan, sababiah datangna hidayah jeung taufik Allah. Komo lamun teh mah mere ka sasama makhlukna Allah nu sejen nu mulia nyatana jalma. Wasul bainal isnaini jeung ngadamekeun jalma anu papaseaan. Ti ditu ti dieu parasea, maka dirukunkeun keluarga ogenan parasea, sok rukunkeun heula. Ulah nepi ka cerai naon sababna? Sabab abdul halal indallah atolak. Halal tapi dipika benuh ku Allah nya tanah tal kecuali lamun teu bisa teuing. Saripan dibahas rumah tangga maka kabagi tilu fase. Aya fase romantis keur anyar panganten. Keur anyar panganten mah ku salakina didelekan geulenyung senyum. Aya fase kritis sok silih salahkeun umur 40 tahun ka ditu. Didelekan ku salakina malam Jumat teh ceuk pamajikan heuh siapa loba duit wae. Fase kritis. Aya fase realistis geus kolot saling nitipkeun diri. Tanaga geus kurang, harta benda ogenan saaya aya ngan ukur bisa dahar rungkul geus dikurangan sagala rupana, saling nitipkeun diri. Lamun teh terjadi papaseaan antara duaan, antara tiluan, antara satu golongan jeung golongan anu sejena, maka sok damekeun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sayana mukmin jeung mukmin teh dulur, sok anjeun silih luruskeun baina akhwaikum, antara dulur anjeun. Sabab nu tadi ditanyakeun di alam hisaban ogena, di alam barja ogena, wa man ikhwanuka, saha dulur anjeun, al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sahadinu ditunggu-tunggu ku malaikat wa ikramuz zar, nyatana ngamulyakeun tatangga. Nu disebut tatangga kapayeun 40 bumi,
Katukang 40 bumi, kakenca 40, kagigir 40. Eta disebut nate tatangga. Pakalamun tama urang ngangeun eueuh teuing eusi nama sing loba uangna bikeun ka tatangga ngan waas aya lamun tama urang ngangeun dibagi-bagi cairna pi obroleun deui wae. Muliakeun tatangga sabab lamun teh aya masalah nu terjadi di eta kampung anggar butuh ka tatangga teu meunang ngahina. Teu meunang silih gorengkeun sabab urang bakal butuh ka tatangga kahuruan anggar tatangga nu pangheulanan nulungan. Aya masalah anggar tatangga nu deukeut pangheulanan nulungan. Matak wa ikram ujar. Ngamuliakeun ka tatangga. Wal yatim jeung ngamuliakeun ka anak yatim. Tak 7 golongan jama anu diarep-arep ku malaikat Jibril. Unggal poe ditungguan saha wae jama nu sok kagolongkeun kana 7 golongan perkara eta. Hadirin wa dia balad galuh rahimakumullah. Kersana pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Abi Cecep Kyai Haji Cecep Bustomi, majelis taklim anu di Cepeng musim kuring nu aya di Leuwi Kidang Bantar di Cineam sareng garupina sadayana anu sebagian jamaahna tos mancot ti enjing-enjing bahkan nguping wartos panugi ka Malaysia Radio. Hatur nuhun mudah-mudahan sing ngajantenkeun barokah sadayana. Terakhir urang muhasabah satacan urang ngaoskeun sholawat disarengan kunadoman. Urang ngaoskeun istighfar sasarengan muhasabah kana diri maca kana diri. Yen hirup urang di alam dunia mapati dila. Lamun tujuan yangan kaduniaan daripada beunang dunia nakalah beak umurna. Sedengkeun dosa nu urang dipidamel sakitu numpukna. Lamun teu dikeuleuh di istighfaran, lamun teu dikeuleuh di tobatan. Sigana leuwih gede tibatan gunung, leuwih luas tibatan lautan. Sedengkeun isukan di hadapan Allah bakal disuhunkeun pertanggungjawaban. Dina alam hisabat ogenan bakal diperhitungkeun setiap amal. Kumari sakitu turunkeun panon dohir urang bukakeun panon batin urang ngaoskeun istighfar sasarengan. Mudah-mudahan ku ngaosan istighfar dina enjing-enjing ayeuna mengawali aktivitas dina dinten Sabtu ayeuna. Hiji sing ngajantenkeun wasilah Allah nurunkeun pangampura ka urang sadaya. Melalui barokahna istighfar Litama diri urang keluarga urang teras-terasan maksiat mudah-mudahan Allah nurunkeun hidayah sarta taufikna. Putra putri urang sadaya sing kalebetkeun putra putri anu soleh tur solihah. Ibu rama urang sadaya wargi-wargi urang sadaya. Wabil khusus kersana Syekhuna Al Mukarram Kyai Haji Aibun Yamin anu pupus dina saat minggu-minggu ayeuna. Mudah-mudahan haranjeuna aya di alam barzah ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, ditempatkeun dina patamanan surgana Allah Subhanahu wa taala. Melalui barokah istighfar anu disulit melarian rezeki, mudah-mudahan sing dijembarkeun rezekina. Ngagaduhan masalah sing selesai masalah, ngagaduhan pamaksadan sing dihasilkeun pamaksadanana, ngagaduhan hutang piutang sing aya jalan ka ngalunasanana. Melalui barokah istighfar ogenan nuhungkeun doa ti sadayana lembaga nu dikelola musim kuring Pondok Pesantren Al Istiqomah SMP terpadu Istiqomah. Mudah-mudahan sing aya dina kamajengan kalancaran kagampilan nu parantos masihan ka saya ngiringan program wakaf bersama. Mudah-mudahan Allah ngabalas kalawan balasan mabibatianna. Bagi mudah-mudahan dijadikeun saksi eta lembaga pendidikan di hadapan Allah dikeun jadi parahu kasalamatan menuju kana kariduan Allah Subhanahu wa taala. Kurang konsentrasikan pikiran hati anggota badan, kurang fokus dalam urusan duniawi, kurang baca istighfar sasaran. Astaghfirullah Rabbal
Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqli amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Terakhir urang ngaoskeun sholawat sinar nadoman tentang hisaban. Ieu nadoman dicanak tina kitab Tafsir Yasin. Mudah-mudahan ngajantelkeun pepeling kanggo urang sadaya. Nu biasa dibuka di grup lina aya channel YouTube Istiqomah TV. Mudah-mudahan sadaya wadia balad galuh bantos disebarkeun subscribe kanggo memperkuat channel Istiqomah TV channel. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima sholli wa sallim daiman 'ala ahmada sholli wa sallim daiman 'ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada tiap amal jalma bakal dihisabna dina 10 amalna nu bakal dihitungna kahiji salat zakatna hitungan anu utama tengah lakonan sholatna amal sejen teu ditarima sholli wa sallim daiman 'ala ahmada sholli wa sallim daiman 'ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada nu kadua dihisabna nu nuturkeun hawa nafsuna neangan nikmat dunia akhirat bakal cilaka hisaban nu katiluna hak nu jadi indung bapakna kewajiban ka anakna cilaka mun nganyerikeunana hisaban nu kaopatna hak nu jadi anak-anakna kewajiban ka kolotna nah bener ngadidikna hisaban nu kalimana hak bikeun nu ngaladena nah dihargaanana atawa dinya
nyerina hisaban kagenepna hak tatangga jeung karabatna ngahormati kasarerea tawasok milaraanana hisaban katujuna pariksa silaturahmina naha manjangkeun baraya atawa timbul sombongna sholli wasalim daiman ala ahmada sholli wasalim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada hisaban kadalapana tina osok gede amakna tawa mumusuhanana rejeng dulur saagama hisaban kasalapana migawe amar ma'rufna nahan pamunkaranana sabab diperhitungkeunana hisaban kasapuluhna tina ngobrolkeun baturna atawa ngadu-ngaduna rejeng tina ngabongna hayu wargi-wargi kurang hitung maca diri mengpeung urang keur di bumi memeh di akhirat pasti sholli wasalim daiman ala ahmada sholli wasalim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Para wadia balad Galuh sadayana muslimin saliman di link sholawat di channel Istiqomah TV parantos aya pilih tema aya nu teu ngartos sareng-sareng teksna parantos disebarkeun mudah-mudahan barokah sadayana link Istiqomah TV na tiasa disebarkeun ka wargi-wargi dikirim-kirimkeun ka para jamaah kanggo syiar agama Allah syiar agama Islam yakin tatkala nyebarkeun link nu eusina tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr aya pahala mudah-mudahan dengan wasilah kasalamatan sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.